Jayagiri jalan lebat ngalapeceng jeung saeran isin diri wirang awak nogencang Ambon sorangan lampan utama saebu dikasasama kana papasten narima tawis jalmi beragama Allah Pak Ustadz Mamang apa lagi alok masa apa itu digerwa hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah. Allah nyiptakeun nabi teh puluhan tepi ka ratusan ribu, tapi nu diangkat janten rasul sakaul 313 wakila 314. Bayangkeun nabi ratusan ribu rasul mangan 314. Hartosna teu sadayana nabi janten rasul tapi nu ngaranna rasul pasti nabi. Teu sadayana perangkat desa janten parurah tapi nu namina parurah pasti perangkat desa. Teu sadayana nu kiih bari ngising tapi setiap nu ngising pasti sok bae rasakeun. Matak baheula mah WC umum teh pasang tarif kencing 500 berak 1000. Kenapa kencing 500? Sebab orang kencing belum tentu sambil berak. Kenapa berak 1000? Orang berak pasti sambil kencing. Matak double bayarna dan nu bijil lagi di tukang tihareun. Tinu 314 rasul aya 25 rasul anu urang wajib uninga anu bapa jeung ibu teu apal. Apal teh? Arapal keneh barudak paun. Da barudak mah ngapalkeun teh pake nadom geuning. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, tapi ka akhir. Tinu 25 rasul teh aya hiji nabi anu pinilih bari jeung terakhir, aya hiji rasul anu pinunjul tur panungtung jenenganna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catet dina galeuh, tulis dina ati, serat dina manah, pek gantungkeun dina kolbu. Yen nabi urang teh nabi anu bungsu. Dina Al-Qur'an disebutkeun la nabiyya ba'dah, teu aya deui nabi sabadana nabi urang. Lamna teh lam nafiyah lil jinsi cek nu ngaji jurmiyah mah. Kusabab nabi urang nabi anu bungsu matak umurna ge ngabungsua. Ngan saukur 63 tahun. Ari 63 teh angkana genep jeung 3, jumlahna 8. Nincak dina kiuk cek tukang judi. Aya nu judi di dieu. Oh, wah da ceramah gagabah teh. Ai di luar mah duka nu judi, duka nu slot, duka nu ngadepo, aya we. Matak simkuring nyebatkeuna angka 8 teh angka hoki, Pak. Naon sababna? Da angka 8 mah dikalikeun sabaraha bae tuluy ditambahkeun jumlahna teh anger 8. Tidak percaya, survei membuktikan. 8 kali hiji 8. 8 kali 2 18. Angkana teh hiji jeung 8. Jadi 8 kali 3 27. Angkana 2 jeung 7. Jadi 8 kali 4 30 genep. Angkana 3 jeung genep. Jadi 8 kali 5 45. Angkana 4 jeung 5. Angre 8 dijungkal-jungkal. Matak saur Rasul umur umat kami lamun kurang moal jauh teuing ti kami, lamun leuwih moal loba teuing leuwihna.
Patokan teh 63. Numawi lamun di dieu nu ngariung aya anu yuswana parantos 62 tahun 11 bulan 3 minggu. 7 poe deui. Geus waya ku kumpul Indomie jeung teh pucuk. Tapi mudah-mudahan urang sadayana panjang yuswa dianggo ibadah, amin. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah. Di nararaga mieling lahirna Kanjeng Nabi simkuring ti Meksiko. Meksiko teh Mekarwangi sisi kota. Da simkuring ti Mekarwangi aslina. Ngabantun oleh-oleh keur urang dieu teh ngan teu seueur ngan 3. Cek bahasa Sunda mah teu seueur, tapi cek bahasa Arab mah seueur. Da geus 3 mah kasut jama. Naon nu 3 teh? Hiji, urang bongkar sejarah lahir, luyu seng judul, teu sulaya jeung tema. Kadua, urang kotektak sejarah perjuangan Nabi. Katilu, urang bedah sejarah wafatna Nabi. Insyaallah moal langkung ti 3. Dari ngaos lamiting teh kadang-kadang tara asup kana kolbu, kadang-kadang tara nyangsang kana otak. Komo lamun ngadamugeunana tos sarpu. Punten sanes ngahinakeun. Dah rata-rata lamun umur ngolotan daya tangkep ngurangan. Seksi sindiran majaja mau ti tari kolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadengikeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho. Leres teu? Cok bubar ti dieu isukan teh anu nanya, ceramah naon penting Pak Ayu? Biasa bae muludan. Langkung teh eta Kang Kiai ieu. Mata saur bahasa agama qalilun qarra khairum min katsirin farra. Saeutik asal kapetik tibatan loba teu kaal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Naon sababna simkuring nyebutkeun hadirin wal hadirat. Sabab nu datangna di dieu teh nu calikna aya nu di lebet aya nu di luar. Jadi lamun nu di jero mah hadirin, nu di luar mah hadirat gitu. Anu kahiji urang kedah terang sejarah lahirna Nabi. Naon sababna? Bongan urang ngaku umat anu cinta ka Kanjeng Nabi. Punten Bapak Ibu cinta ka Nabi? Cinta. Can kompak. Nu teu kompak, nu teu ngajawab berarti teu cinta. Kanjeng Rasul uningan. Cinta ka Nabi? Cinta. Cinta ka Islam? Cinta. Cinta ka kuring? Emangnya gue pikirin. Jadi lamun Nabi cinta ka urang, urang teu cinta ka Nabi, Nabi teh kasinggung. Cintanya tidak terbalas. Cara bapak baheula resep ka hiji istri, istrina teu ngalayanan pan kasinggung. Era ongko bogo sorangan mah leres teu? Upami saur alokna pad Abah Dalang Asep Sunanar mah aya haleuang ke gini. Jayagiri jalan lebat ngalapeceng jeung saeran isin diri wirang awak nogencang Ambon sorangan gitu. Tuh make noleng nang mabok. Noleng nang. Urang kedah terang sejarah lahirna Nabi sabab eces turjentre atra kalayan pertela ngembang bolet lahirna Nabi ka bumi pertiwi gubragna baginda anu mulya ka alam dunya lumungsurna Kanjeng Rasul anu agung loba keanehan-keanehan mang pirang-pirang kahebatan-kahebatan. Naon kahebatan Nabi lahir dina kitab deba pabalata dina berjanji teu saeutik. Sok diaos ku bapak ku ibu.
Ayat kalimat fahtazal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamzida wa istighfar ila akhirih. Ayat di kalimat nu diaos wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan biadil inayah maqulan bikulil hidayah wa asraqa bi bahil fadha wa talal kaunu min nuri wa dha wa dakhala fi aqdi bayati man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha ila akhirih. Eta sadayana ngabejakeun kahebatan nabi lahir. Matak lamun ayeuna ngupas tuntas bab lahirna nabi moal anggeus jam 2. Siap lamun nyampe jam 2? Wadara ne aingna tuh. Urang cokel we salah sahiji kahebatan nabi lahir. Dina kitab debat disebutkan wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunam biadil inayah. Ternyata nabi lahir ka bumi pertiwi baginda anu mulia gelar ka alam dunia makhtunan, dikhitan, disunat. Kajadian ieu teh teu kungsi ka alaman tong boroku umatna dalah ku nabi anu sanes henteu. Termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam nampak parenta disunat teh geus umur 80 tahun, Bu. Pasti ibu nah hate nama ngomong, lihat meureun. Jaman dihitan di zaman Nabi Ibrahim mah sederhananya pakai uci. Kumaha carana? Cukup si eta digolerkeun. Ibu wawuh ka si eta? Wawuh teu? Si eta anu sok disimut inyuk dijojodokno lamun nyiduhan matak busung kana beuteung. Rada bray-brayan meureunnya. Di mana cicingna si eta bakal kapanggih lamun diteangan ku Google Map. Di luhur sausap ka ketu, di handap sausap sapatu, di tengah aya urat buntu, rupana jiga sulutru. Lamun eueuh kahayang namru juga tahu, mun aya kahayang teuas juga batu. Nanti kau kagencet dulu ya itu. Kalau belum tahu taroskan ka wakuwu. Jabat dihitan di zaman Nabi Ibrahim kunaon bisa terangkeun dina sejarah bil faksi ku kampak ku dekol. Barang ngagoler kampak di lempeng geus kira-kira lempeng kakarek. Matak dihitan di zaman Nabi Ibrahim untung-untungan. Lamun kabeneran potong kokocopna. Kurang kabeneran kasopak helmna. Kumaha mun teu kabeneran beak jeung turuyanana. Pan pangrugi-rugina lalaki lamun hirup teu boga turuyan, moal boga turunan. Rugi mun lalaki hirup teu boga gagang. Awewe tong boro nu geulis dalah nu goreng patut, goreng dodonges moal daekeun dilamar ku lalaki jeung kitu. Sanajan penampilan bujang gandang pertentang, kendaraan super kijang, gedongna tinggi menjulang, sawahna luas membentang, tidak pernah lepas sembahyang, suka ke Mekah naik kapal terbang, malah punya kios cincin di Tangerang, tapi awakna teu boga gagang moal dae. Boro-boro teu aya gagangan. Gagangna aya tapi sapopoena ngan mengheningkan cita lagi. Sakitu ku ibu diulik-ulik deh, sahur, ongko-ongko we tibra. Pan ibu teh jaman dur Minang, naon sobna? Da butuh. Ibu butuh kudu kitu. Tong munafik henteu. Ari eta nu dilahun ladang naon. Butuh baheula teh ibu.
baheula anyar kawin teh ibu nyarita ka bapana teh lain butuh ku pangkatna, lain butuh ku hartana, tapi butuh ku nu aya dina awakna. Mun bisa mah ibu teh baheula teh nyarita kieu. Abi butuh ku AA lain ku pangkat jeung jabatan. Abi butuh ku AA lain ku harta bana jeung kakayaan. Tapi abi butuh ku AA aya istilah sisiniran. Tiko jengkang ka Cimulia, mengkolna jalan astana. Sanajan teu harerang barang bawa, nu penting nu ngarengkolna calana. Ngeus tong diapalkeun moal apal. Melanggar hak cipta. Kaum muslimin muslimat sadayana dihitan teh dipotong kokocopna kaluar getihna nyeri karasana. Jadi filosofi nahitan teh nancepkeun pendidikan supaya ikhlas berkorban demi Islam sanajan kudu ngaluarkeun getih. Nah geuning disunat teh baru da keneh sabab saur Imam Ghazali pendidikan yang paling utama sejak kecil. Bahasa Abah Asep Sunandar rindik-rindik ngulik harti sing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga sing apal dasar agama nu apal dasar agama hirupna moal rek sakama-kama matak alokna sok ngahaleuang geuning laku lampan utama saebu dikasasama kana papasten narima tawis jalmi beragama Allah Pak Ustadz Mamang apa lagi alok masa apa itu digerwa hadirin wal hadirat anu sami mulia matak ibu ari di majelis taklim memeh kiai ngaji memeh ajengan ceramah ari bulan mulud sok aya spesial nadoman baheula mah nyaritakeun kahebatan nabi lahir nyetak ieu unggalna geuning babarataya kokotoran orok lir kenging soca lir kenging sarta harum mun diarabkeun mah tadi wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunam biadi hiji tah hiji ge setengah jam jadi lamun tilu teh sajaman anu kadua urang coba bongkar sebagian sejarah perjuangan Rasul diutus kamu ka bumi teh li utammima makarimal akhlak. Kanggo nyampurnakeun akhlak manusia. Teu dipiwarang nyampurnakeun salat, teu dipiwarang nyampurnakeun zakat, teu dipiwarang nyampurnakeun puasa, teu dipiwarang nyampurnakeun haji. Naon sababna? Palebah dieu kaharti ku pikir, kahontal ku akal, kajugjug ku kolbu, sabab lamun jalma akhlakna hade ibadahna ge rajin. Akhlakna hade sodakohna mineng, akhlakna hade puasana ge tekun. Matak standarna teh tolok ukurna teh akhlak teh. Ta ayeuna nagara urang teh keur dijajah nu diserang teh akhlakna. Kunaon? Ku budaya. Budaya dengan asup ngarasuk ngaraga sukma jadi wabah nyaliara narekap ke mana-mana. Budaya minuman keras, obat terlarang, aya ning whisky, jenewer, kamput, brandy, nipa, magadon, heroin, ganja, putau, figur, asoka, beka, mensen, rohipno, leksotan, sabu-sabu, gele, topi miring, cimeng, inek, nolengnang, oplosan, sisipor, tramadol, katinon, ciu, jeung sajapan. Ek nyangka banar peda hafal. Akibat minuman keras riributan di mana-mana, akibat obat terlarang tawuran di saban tempat. Mata pantes dawuh Kanjeng Rasul al-khamru ummul khaba'its, ari khamr teh biang kerok jeung bibit buitna sagala kajahatan. Sabab jalma mabok bisa maling, jalma mabok bisa judi, jalma mabok bisa zina, jalma mabok bisa ngebunuh.
Kaduana budaya handphone. Hasil riset Badan Statistik Pusat di akhir Desember 2018, penduduk negara Indonesia jumlahnya 260 juta jiwa. Tapi handphone anu tos aya dina leungeun jelema 281 juta. Loba kene handphone daripada jelema, sebab kadang-kadang saurang gaduh handphone teh aya nu 2 anu 3. Laras gak? Nomorna beda-beda. Ieu kerekan bisnis, ieu kerekan kerja. Nu ieu mah khusus ke SMS. Selingkuh melalui sinyal. Handphone teh memang seueur manfaatna, tapi teu kurang tina madorotna. Dalam dibongkar mah eusina handphone teh tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. So, aplikasi Quran aya dina handphone, aplikasi film porno ge aya dina handphone. Talamun budak salah didikan jeung atikan bakal terjadi split personality. Pecah kepribadian, bahasa Inggris teh. Split personality. Can you speak English well? Yes? No. I bisa yes, kau bisa no. I'm sorry, I can't speak English well, but I can just a little. Tapi ibu-ibu diajar bahasa Inggris bu, nu paronok we papatahkeun ajarkeun ka incu. Selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat mandi, good jubar. Jadi bakal terjadi split personality, pecah kepribadian. Kadang-kadang ajakan mangrupakeun dakwah dijadikeun ejekan, ari tontonan film porno teu paruguh tina HP dijadikeun tuntunan di tarurutan. Candi Aka dan Candi Walian tos ngalakukeun hubungan seks bebas. Apa yang terjadi? Hamil di luar. Saur Abah Asep Sunanar mah kieu. Tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina, mojang denok peteng melenung, ngancan puguh, salakina. Ayah di Cihideung mau hamil ti payun? Kabeh. Semua ayo nu digigir ti tukang. Katipu karek tah lamun budaya etah yang nyingkir ti diri murangkali hayang ningkah tina awak barudak hayang jauh tina kolbu turunan matak budak urang teh didik kumaha carana titipkeun ka kiai PHP-keun ka pasantren jujurum ka tajuk sina datang ka madrasah. Pasantren nu mana? Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu angang, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Pirang-pirang pondok pasantren di Cibideung. Palai ilmu naon tos nyampa. Tuluy bari perhatikeun kiaina, perhatikeun ustadna, talingakeun guru ngajina. Da tepi ka ayeuna guru ngaji teh statusna masih PLT. Pegawai lillahi taala. Can menang gaji pake serat. Lamun ngadoakeun di nu maot 7 peuting parat kakara menang BLT. Berkat ladang tahlil. Di dia aya nu maot sok tahlil. Hah? Osok cenah maot. Nama ke osok atuh. Maot tahlil mah teu peureun kabur. Di dia mun aya nu masuk diasupkeun kana speaker. Teu da moal abus atuh. Perhatikeun guru ngaji teh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sim kuring kataji sababaraha taun kapengker sim kuring di ulem tabligh akbar ku Bupati Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Jam genep kirang 10 menit sim kuring take off di Bandara Soekarno-Hatta ngangge pesawat Citylink. Jam 6:30 teh parantos landing di Bandara Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Dijemput ku panitia sarapan pagi di ruang Bupati. Eta Bupati Belitung nyarita kieu, Pak Yai, selama saya jadi bupati tiap tahun
saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Dan meureun eta bupati keur kampanye janjina kitu tuluy dicumpona. Pan lolobana mah ari pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe malah mun poho sok jadi, tapi pilkada malah menjadi sok poho. Di Amerika mah dia mah alhamdulillah. Ini tah lamun di dia guru ngaji can kenging fasilitas di pamarentah secara maksimal teu aya kajaba nu kudu ideng ka guru ngaji teh urang selaku sepuhna. Tanpa lah ngagajih maka guru ngaji atau mere-mere rokok sabulan sekali sabungkus mah. Da guru ngaji jeung ustad teh lolobana mah saraneungeun kana udud. Termasuk simpuring udud kene tuh. Rokona teh sampurna. Bising aya nu nanya, nah apa ieu rokona sampurna? Pikiran simpuring, kajeun nu ayeuna seneng gudang garam filter, seneng jarum coklat, wayah maot mah hayangna sampurna. Mending sampurna ti ayeuna. Jadi guru ngaji jeung ustad teh saraneungeun kana rokok teh sanajan dina bungkusna disingsieunnan ku gambar tengkorak, gambar paru-paru bengkak. Nu seneng mah teu bisa dihalangan. Leres, Pak. Tuh. Nu ekstrim mah ngomongna ge jah ngarokok modar teu ngarokok modar. Eta teh dalil tukang ngarokok. Nu henteu mangga da selera teh mah bebas. Aya deui nu ngomong da mending ngarokok palingnya penyakitna paru-paru. Nu teu ngarokok mah rupa-rupa. Ternyata di pom itu benang ngarokok teh bu pedah kengeusian bahan bakar. Rumeh aya tulisan di mesinna dilarang merokok. Uri parima asing moro seuneuna. Geuning kaluar ti pom mah tulisan ngajeblak leuwih gede SPBU sudah pergi boleh udud diseungeut deui. Nu tadina di pareuman teh. Naon sababna ngalangkungan kiai ngalangkungan guru ngaji putra putri urang dididik wawuh jeung hukum kenal jeung agama rajin ka masjid aya kecap masjid di dieu ayanya kasepuhan kapungkur masuk aya kana nyebut masjid saur Abah Asep Sunandar mah atau Padalang Dadan Sunandar ari masjid teh gedong dhuwur kali sambung bangunan luhur disambung ku momolok. Matak lamun wayang golek tos tatalu dalang sok kakawen. Memeh kakawen muter-muterkeun lagu gunungan sok aya curat-coret di dieu ka dieu eta di dieu nulis lafaz Allah di dieu Muhammad di tengahna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nu ditulis ku dalang. Jadi dina kakawen gedong dhuwur teh sok disebut-sebut Pak. Sanajan memang kakawen teh sanes gedong dhuwur bae. Aya sawanira, aya kayu agung babarwi teh, aya toya mijil. Cara kieu geuning. Toya mijil saking prawing wangtin nalangan ya ampel gading. Aya nu kitu. Aya nu gedong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi ting trim papatetan samia murag baling bing lanjeruk manis gitu. Eta kata lain dari masjid. Urang badak kumaha salat subuh ge dihudangkeun ku hayam. Ulah kene hayam jeung urang. Hayam setengah opat kene geus disada. Hayam pelung mah kitu. Mulut kamari simkuring diulem ngaos di pondok pesantren Asyarifiyah di Gekbrong Cianjur oleh nanti pacan hayam pelung
lamun kongkorong teh tapi katungkul uzkurullah eta teh mun disunahkeun mah geura eling ka Allah. Wil mah kongkorong ngok hayam dipaledorkeun teh kakaracos. Hanya setengah opat kakaracos. Udah nyubuh. Jadi anu bumina caket kanang hayam dihudangkeun teh kuha. Anu bumina caket kanang sapi wayah subuh dihudangkeun ku sapi. Setengah opat kene sapi geus ngageruan ka urang. Jamaah. Ngageruan. Wayah lohor digeruana ku bedug disadang ngadareg-deg di masjid. Geuning alus sora kokolna kayu nangka carukan. Galeuna ongko. Atuh bisaan. Kata geus kitu teh ngomong deui aw sugan teh kadengeun gitu. Kira-kira. Tah geus digaroan mah ku hayam ku sapi ting kurumuy ka masjid salat subuh berjamaah. Beres salat subuh wih ka bumi masing-masing ganti pakaian, aya nu olahraga, jantung sehat. Aya nu jalan santai, anu ngagidi jiga sa'i. Aya nu goes da rupa-rupa geuning nya saur Abah Asep Sunandar mah ngitung-ngitung kana waktu milang-milang kana mangsa ganti wanci datang bulan kurunyung taun karep manusia hanteureuh-reueuh ka hayang patema-tema 2014 2015 usumna Batu Ali aya di dieu mah teh aya usumna unggal poe ge usum bae resep sim kuring mah tikeun zaman kuliah tingkat hiji pangresepna karena Batu Ali geus hobi langanana Mang Udin Abed di tukang nyinan watan. Begitu usum teu karasa saya 78 juta misalnya Batu Ali. Nah hobi Leungit Batu Ali usum manuk tempat kontes di mana-mana. Tah eta mah teu kabita sim kuring mah Pak. Naon sababna? Kabayang teu lamun si puring hareupeun imah ngajejer kurung manuk jeung manukna Kang Toton ngaliwat rek karuragung. Oh itu imah Kiai Burung teh. Da loba manukna. Mata kajian teuing manuk daripada sebut Kiai. Pamajikan teu mereun ongkoh Pak. Geus cenah Kang ulah sek ngingu manuk mun erek hiji bae tuluy ulah diumarkeun.